Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karana sanyanyana kalakuan sareng tingkah eta qad yaqta'u nyata pegat naon al-madadu pertulungan anhu ti itu si murid min haitsu la yash'uru dina sakira-kira teu nyahoeun itu si murid. Walau lam yakun jeung lamun teu kabuktian eta min qat'il madadi tina pegatna pertulungan anhu itu si murid naon ilaman ul mazidi angin henteu tambah-tambahna itu pertulungan atanapi illa man ul mazidi angin kacegahna tambah itu bisa ngalogatan harfiahna ay ziyadati tegasna tambah minal madadi tina paparin atanapi pertulungan lakana tangtu kabuktian naon dalika itu man ul mazid eta kafian anu nyukupkeun fi qat'il amdadi dina pegatna pirang-pirang pertulungan wa qat'uhu jeung ari pegatna itu amdan atanapi madad eta mabdaul hijabi mimitina hahalang faidab tadaa mangka di mana-mana ngamimitian bihi kalawan itu hijab sa'al muridu si murid walam tatadarokhu itu macam jeung henteu nyusulan ka itu si murid naon rahmatullahi rahmat Allah fil hali dina waktu harita kana mangka kabuktian naon dalika itu mabdaul hijab eta mujiban nu ngamistikeun li sukutihi kana ragagna itu si murid kana gugurna itu si murid min ainillahi tina paningali Allah wa uqil hijabi jeung tumibana hahalang ala qalbihi kana hatena itu si murid wa tabaddulil unsi jeung gantina bungah ku Allah bil wahsati ku gelisah sakitu nu bakal dibahas heula masih kene ngabahas hikmah Ibnu Athaillah anu ka-60 nyaeta ngabahas su'ul adab. Ari su'ul adab teh muqabalahna jeung husnul adab. Ari husnul adab teh eta timbul atanapi buahna sidik ubudiyah. Lamun jalma dina ibadah cacat ubudiyah bakal nimbulkeun su'ul adab dina ibadah. Jadi husnul adab teh buahna sidik ubudiyah. Lamun dina hate aya idharil ubudiyah nalika ibadah bakal muncul husnul adab. Tapi lamun dina hate waktu ibadah teu aya idharil ubudiyah sabab hatena dipimpin
ku syahwat jeung hawa nafsu, maka anu muncul dina hate naon suul adab. Ieu masalah suul adab. Cek musonib dina hikmah anu ka-10 nu kamari nu atos, di mana si murid artina jalma nu ngarepkeun usul ka Allah ngalaksanakeun suul adab, tuluy Allah ngahirkeun siksa ti murid nu suul adab. Tuluy si murid teh ngabogaan angkehan bahwa dirina henteu migawe kasalahan ka Allah. Padahal manehna migawe suul adab. Tapi angkehan manehna henteu ngaboga aya pengakuan dina hate bahwa manehna migawe kasalahan ka Allah. Kupeda didalilan bahwa manehna dina suul adab mun dagang untung keneh, mun salat sok migawe keneh, mun zikir tara tinggalun. Sehingga cek manehna lamun kuring migawe pagawean eta bener termasuk suul adab, maka kuring kudu meunang balukar goreng ti Allah ieu teh. Dagang untung keneh, awak cager, anak pamajikan cager bager keneh, salat tara eureun, zikir terus keneh. Sehingga suul adab teu dianggap pagawean goreng ku manehna. Maka eta pemikiran seperti kitu teh timbul tina kabodohanana si murid. Lamun eta si muridin pinter mah moal kitu. Sekecil apapun pagawean goreng nu dipigawe ku manehna, tangtu ku Allah bakal ditemrakeun bahwa eta teh goreng. Sanajan teu aya balukar goreng pikeun manehna. Pan biasana jalmanya ceuk ajengan mun geus nisab kudu zakat. Lah aing bari teu zakat ke geuning madu wae usahawan. Sampai gitu ban ka ujah. Eta teh balas bodoh jalma teh teu ujah kitu teh. Itu balas bodoh. Jadi didalilan goreng jeung alus teh ku balukar goreng nu datang. Atau lamun kitu teh salat ge ari teh balukar goreng mah meureun teu goreng ceuk maneh teh. Eta teh tina sawarena kabodohanana si murid. Padahal lamun dibere ilmu ku Allah anu lemes mah ilmu hikmah bakal paham kana naon perkara nu digawe ku manehna anu goreng cek Allah teh. Urang contona suul adab ka Allah. Kumaha suul adab ka Allah? Pan suul adab teh beda-beda, aya ka Allah, aya ka guru, aya ka kepada manusia. Suul adab teh itu ya ka Allah suul adab. Suul adab ka Allah seperti kumaha? Seperti suul adab ka Allah mah nentang hukmul waqti. Naon nentang hukmul waqti? Teu narima perkara nu geus diirodakeun ku Allah, nu teu bertentangan jeung syara. Oh. Ari hukmul waqti anu bertentangan jeung syara mah nu ku Allah urang dijadikeun tukang maling, ulah ridho jadi tukang maling. Geuwat menta ka Allah Gusti abdi ulah dijadikeun tukang maling. Tapi yang menaga ayeuna urang hayang urang jadi tukang tani, ari tani bertentangan jeung syara teu? Henteu. Ari urang kalah hayang pindah jadi tukang dagang. Teu narima ku Allah dijadikeun tukang tani, eta nentang hukmul waqti, suul adab ka Allah teh. Nyangka goreng ka Allah. Gusti abdi teh jadi tukang dagang. Lamun jadi tukang dagang mah abdi teh moal puteuing awak teh. Ari jadi tukang tani mah lah macul tengah jam 5. Pas wiridan teh peuting ka karemenang 30 balik yang geus nyungsam. Tuluh teu kaduga. Coba abdi jadi tukang dagang moal puteuing jiga na tol wiridan teh teh. Nah eta nentang hukmul waqti, suul adab ka Allah teh.
Jadi penentuan Allah nu kena ka diri urang asal tidak bertentangan jeung syara tidak boleh ditentang. Cek ta'addub adab-adaban ahli tasawuf ka Allah. Eta teh husnul adab ka Allah. Sehingga jadi tukang tani teh yang jadi tukang dagang. Tukang sol teh jadi yang jadi tukang jadi bos kredit. Asal teu bertentangan jeung syara urang ulah teu narima. Di mana tafwid narima kena hukmul waqti di Allah, maka eta husnul adab. Orang minta ke Allah padahal dijadikan tukang tani, hayang jadi tukang dagang. Alasan hayang getol wiridan ngaran teu tunu. Pan jiga alus man saliwat mah, padahal lu puguh mah kahayang nafsu nentang ka Allah eta teh. Jeung Allah ku aing dijadikeun tukang dagang ge tempo tukang dagang ge loba nu teu bisa wiridan. Pas mau apal maneh jadi tukang dagang rek getol wiridan lah. Abdi teh Gusti mun loba duit mah teu cenah teh rek getol ngaji teh. Pas rek ngaji ongkos urang nginjem ribu, nentang hukum waktu itu. Adi teu boga duit bertentangan jeung saran teu? Henteu. Maka yang pindah karena boga duit. Sebenarnya mah anjeun keur fakir teu bisa ngaji, lain pedah teu boga duit, pedah teu makrifat waktu teu boga duit anjeun teh. Dan lu marifat mah bukan duit ke bisa ngaji datang ke dia. Lu teu marifat mah bukan duit ke datang seumur hidup ke kana ngaji. So, benar teh. Oh ya sebenar cenah. Ilmu nyaho ka Allah mah ilmu nyaho kana diri kan. Mentak sekamari mun hirup hayang bagja dunya akhirat pingpin hirup teh nu marifat ka Allah. Boro-boro beungar fakir bakal bagja dunia akhirat. Tapi lamun hate teu makrifat ka Allah boro-boro fakir beungar ge moal matak bagja dunia jeung akhirat. Naon sababna? Sabab beungar beuki jauh ti Allah. Sabab anjeun teu makrifat ka Allah waktu beungar, ngajauhan Allah. Lu fakir ge ngadeukeutan Allah, ari makrifat mah ka Allah. Sabab naon? Paham, eueuh nu bisa, eueuh nu kuat, eueuh bisa bermanfaat kecuali Allah. Maka teu butuh kalian Allah, maka ngadeukeutan Allah. Intiror hatena ka Allah. Tina sabab makrifat ka Allah. Dia teu karasa tentang hukum waktu teh urang gak satu dosa. Malah mupan dibuktikan aku ngadua, ya Allah, jadikeun bos kredit abdi teh. Jadi tukang macul maripu abdi teh. Pan ngadua eta hebat ngadua. Benar ngadoana nu dimaksud yang jadi bos kredit, batur mah ngadua. Hayang loba duit tina teu boga teh. Abdi mah sabenerna mah lain hayang boga duit Gusti. Hayang naon? Itu. Hayang menang berkah ti Allah. Tina sabab boga duit. Teu boga duit ya asal berkah we dina teu boga duit teu naon. Tak kitu ditulina mah. Eta li idharil ubudiyah. Lamun ibadah teh aya lidharil ubudiyah dina hate bakal muncul suul adab. Nah, singir mah. Matak Ibnu Athaillah ngawajibkeun ka jalma nu ngarepkeun usul ka Allah anjeun wajib husnul adab. Malah dina ngadua ge syaratna ijabah doa nu karomah jeung nu maunah teh dua, hiji marifat bil jami, kadua husnul adab. Lamun teu marifat ka Allah batal da tiah doana, lain ngadua jalma teu marifat ka Allah mah macakeun doa. Berarti nyaho ka Allah nage. Padahal ngarang ngadua mah ka Allah. Amrun ma astila wa aksuhud doa wa fit tasawi faltimasun wa qa'a. Cekel mumantik. Nitah kasaluhureun doa, ari nitah ka genderuwo paling doa atuh. Ngadua ieu mana? Muga-muga ieu teh genderuwo we pindahkeun tina jadi tukang dagang kana jadi tukang tani. Doa eta lain doa eta mah. Sabab genderuwo sahanapeun jelema. Naon? Amar gitu mah disebutna. Matak Allah nitah salat ka urang amar, lamun urang nitah ka Allah doa ngaranna. Ka Allah na teh nyaho, ngadoa ka saha nitahna coba. Ka Allah na kita apal. Jalma nu teh nyaho Allah dina nalika ngadoa, lain ngadoa, macakeun doa. Batal da tiah doana. Lamun ngadoa teh ya husnul adab, gagal ijabah karomah jeung maunah. Ngadoa teu husnul adab, ijabahna istidraj atawa ihana dua. Tina ijabah doa moal beuki alus, tina ijabah doa moal beuki deukeut ka Allah, beuki jauh sama istidraj panyungkun, panyungkun panulung. Kop lebok cor mantuk.
Panulung mata buki hasil maksudnya buki jauh ti Allah. Nah, eta ijabah istidraj ijabah ihana. Di ijabah teh disungkun ditulung, di ijabah teh dihinakeun ku Allah buki hina. Sanggeus di ijabah doana usahana maju, salat jadi pangsiun. Ngaji jadi eureun, buki jauh di Allah. Itu termasuk usul adab, suul adab ke Allah, nentang hukum waktu. Jadi di penetapan Allah, panaksis Allah nu datang ke diri orang, asal teu bertentangan jeung hukum syara, orang kudu tafwid, ridho, narimana, geus kitu. Ngan lamun taksis Allah bertentangan jeung hukum syara, lain berarti nentang hukmul wakti, sabab Allah marentah kudu nentang perkara nu bertentangan jeung aturan Allah. Titahan Allah nentang lagi. Alim Gusti abdi jadi tukang maling, tah eta mah titahan Allah bener. Bari kitu alim Gusti abdi jadi tukang tani, hayang jadi tukang dagang. Eta mah naon? Nentang hukmul wakti, hirup dipimpin ku nafsu, sabab sifatan nafsu nentang ka Allah, sifatan nafsu. Ari sifatan akal mah narima. Nu mata kan nu narima mah pinter syukur. Dan narima ada apa? Nuhun Gusti. Bunga ku paparin di Allah. Urang jadi tukang tani dinasibkeun boga sawahna. Batur mah aya nu teu tani teu dagang terus. Syukuran nuhun Gusti. Itu udah dagang jeung tani mah teu napakan kana ngadatangkeun rezeki teu. Nu datang ladang tani ladang dagang mah eta mah rezeki maksud. Ari rezeki maud mah jeung madmun teu beda dagang jeung tani, Pak. Eta mah rezeki maksud, rezeki mamluk. Urang boga mobil 100, mamluk eta mah. Betar ditumpakan kurang kabeh nu 100 teh. Oh aya nu meuli mobil can pernah tumpak. Saur boga 3.000 mobilna. Haji Ingkun Mayasari di Jakarta 4.500 mobilna ditumpak kusi ditumpakan Haji Ingkun kabeh. Sugar pakai berjamaah hiji-hiji Haji Ingkun ka ditu ka Istiqlal teh. Jiga na can pernah nyawak-nyawak acan Haji Ingkun. Can numpakan batur. Tanpa jengkut boga bati hungkul tina tumpak batur. Oh. Eta rezeki mamluk usaha nu jengkut, manehna mah teu kudu tubak-tubak acan. Tuh. Tinggal mah Pak aya rezeki madmun. Rezeki madmun teh rezeki nu ditanggung ku Allah pikeun modal ngahasilkeun ibadah wusul ka Allah. Keur nutupan orat sabab dina ibadah aya perintah nutupan orat. Ibadah nutupan orat teh ibadah. Keur tuang saukuran ngajag-jagan awakna keur migawe ibadah. Lain pikeun lompat 200 meter lain. Pikeun ngalaksanakeun ibadah. Saukuran eta. Nu ripuna mah jalma urusan dunya mamluk. Nu dipake mobil hiji ngan hayang boga 300 mobil kitu nih. Dahar mangan sapiring ngan hayang boga beas 3 ton sabulan. Nya kitu tah. Karena on eta keur supaya bisa narima komentar batur. Gila pujian supaya Allah ceuk batur kan sakitu deui sok. Hayang dieuleukkeun batur sok. Bebeakan meuli baju anu nepi ka 5 juta teh, nepi ka anyuk hutang balas hayang dieuleugkeun ku batur sakitu. Da ku 2 juta ge. Ku 200.000 ge katutupan orat malin. Katutupan orat. Iya dah yang mayor wae atuh dah. Ari ngaran dahar anu mikuatan jasad mah teu kudu ripu eta mah. Teu kudu loba teuing dahareun teu. Batur mah Abu Bakar 3 poe sakali cukup ari urang sapoe 3 kali ieu mah hayang 8 kali
Cukup pun 2 kali, cukup 2 kali dahar. Dia mah daharna dengan nikmat, lain dengan manfaat. Dahar teh dengan manfaat. Keur mikuatan badan urang rek ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Saukuran ibadah, lain dak lumbang alin dak 4-5 kilo. 5 kilo mah ngopat teu kaduga, ngan ka masjid mah kaduga, Pak. Saukuran eta. Cok tala akurang. Nu bukti mah nu ngaripukeun mah hirup dipingpin ku hate nu geus dipingpin ku hawa nafsu. Eta nu riweuh mah. Perdekakeun hate tina hawa nafsu. Ayeuna negara urang geus merdeka, awakna hungkul. Otak jeung hate mah dipingpin keneh ku nafsu, dijajah keneh ku nafsu. Otak dijajah ku nafsu, hate dijajah ku nafsu. Mata kemerdekaan susah barokahna. Tetep diisi ku amal soleh, diisina ku kahayang nafsu, maka berikan barokah. La in syakartum la azidannakum. Lamun kemerdekaan teu ditambah ku Allah karena warga negarana teu ngisi kemerdekaan ku amal soleh anu ikhlas. Nah, are-are teuing, tarik teuing gitu kan. Itu kan orang deui ya ulik teuing. Ngarempet kana merdeka segala cenah. Kagok atuh bagja mah ulah dunya hungkul jeung akhirat sekali kagok. Itu ripuhna mah hirup teh Pak karena otak jeung hate dipingpin ku hawa nafsu. Coba ina otak makmumkeun kana hate, hatena nu makrifat ka Allah, maribu hirup teh. Naon sabna? Yakin kana ayana rezeki madmun, ya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Haji geus 15 tahun menyata yakin kana ayat Quran wa ma min dabatin. Mana dapat ngajina teu berkah mana? Mun teu jadi rangdanan keur dirina ge komo keur batur. Hirup geus mikiran rek kabenerkeun batur dirina ge can bener. Ku ilmu manehna ribu atuh. Salangan gitu bisa lempang maka hayang nuyun batur. Mun mah nuyun batur kudu bisa jago lah lempang urang. Ibda binafsik nu ade. Pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Akal anu dipingpin ku hawa nafsu, otak ye intelektual makmumkeun kana hate. Teu meunang henteu maneh teh. Ulah otak lu dijadikeun pamimpin, ari otakna dipingpin ku hawa nafsu, nya tuh syahwat jeung hawana teh kana perkara nu aya di alam mulki di dieu. Gitu. Ribu we ari dipimpin ku nafsu mah. Dahar lain ukuran kabutuh neangan nikmat. Jam 7 dahar jeung angin kangkung, jam 8 datang opor ayam dahar deui mah. Padahal teu perlu dahar itu geus sana. Tadi mah teu nikmat daharna Pak. Eta. Bukan penyakit diabetes datang daging. Wah. Ari teu dahar, dayangeun dahar, abek teh dahar. Mending mana dahar jeung sayuran, jeung daging. Nikmat dahar jeung daging, padahal ingat diri boga penyakit naon, manfaat henteu. Ah, mamikiran manfaat aya nikmat teh, mata kusak setruk. Ribu. Da hirup ngalajurna, nah gitu. Ayeuna mah hirup urang ayeuna. Berjuang neangan manfaat, lain rek neangan nikmat. Salat teh nikmat. Matang istilah di gontor mah, simkuring nyanak guru sekolah SMK di gontor tarik. Kemakang jeblageun di dia cenah. Disiplin itu tidak enak. Tapi lebih tidak enak tidak disiplin. Tak perlu gitu cenah ge jeblageun. Jadi santri teh mikir. Oh, slogan-slogan gitu teh sudah baca ku santri teh. Sajalma anu teu sanggup berhadapan jeung kasulitan dina neangan ilmu, wayahna kudu sanggup nandangan hinana hirup saumur hirup. Jalma nu teu daek ripuh neangan ilmu mah keur budak wayahna kudu sanggup hina saumur hirup geus ti dunya nepi ka akhirat hina. Tah budak teh jadi pikir, Pak, oh aing ingat ka indung ge maksakeun we belaan ceurik cicing. Jadi neangan ilmu ge ulah salah ilmu. Lah gitu. Urang mah neangan nikmat teh, ngaji neangan nikmat, salat neangan nikmat, sanes neangan manfaat.
Keur udud jegur waktu lohor. Mareuman udud teh teu nih. Mareuman udud di mana? Ngan manfaat. Baiklah. Cik inget keur ngaji. Lain rek dengan nikmat hirup teh. Rek dengan manfaat pusak pareumna. Ini kacai salat. Kayak salat udud deui. Terus ya udah dagang sekagok nih. Hirup dipimpin ku nafsu. Nafsu nu ngaberung padan ketempuhan. Bebejana jalma bagja dunia akhirat belas nuturkeun nafsu. Nafsu mah teh nyaho Allah, nentang ka Allah, resep nabi gawe dosa, tetekerang kana akibatul umur, eta nafsu kalakuanana. Mun urang nuturkeun nafsu cilaka. Hitung ini ke Jakarta di supiran lu apa Jakarta sasam kan nepi mah yang bagja di akhirat tapi dipimpin ku hati nu dipimpin ku hawa nafsu mal nepi kana kabagjaan jangan di jalan kene ke talangsaran tak itu ibaratna mah gak dia bukan nyaritakeun suul adab jeung husnul adab ya Pak. Jadi pikeun muridin mah nu rek nu hayang usul ka Allah, cek Ibnu Athaillah, awas wajib husnul adab. Lamun suul adab, balukar goreng bakal datang. Tuluy ngajawab si murid, geuning uing teu datang balukar goreng. Usaha tara zakat aing untung terus. Cenah bakal moal bisa dipakai ibadah geuning uing salat teh. Tuh, padahal ujang itu. Salat mah bisa ngan moal ditarima ku Allah. Atawa jawabanana kumaha? Ya, lamun anjeun ayeuna suul adab ku teu ditamah ge eta teh mabdaul hijab. Singa teh. Rugi pamajikan soleh keneh, putra soleh keneh. Padahal urang suul adab nya teu ditamahan kasolehan, umurna mahan soleh anger. Rugi teu? Rugi. Ada sekolah SD geus 6 tahun tapi kelas 5 keneh. Rugi teh? Rugi. Umur namahan hidayah jeung rusdu teu ditamahan. Ulah ngitung dicabut rusdu jeung hidayah, ku teu ditamahan ge mimiti karugian ieu. Bener. Ulah kalah ka ngaku bener ngahujah. Kan sok aya le. Lah aing teu nurut kajengan kudu zakat, aing beunghar terus. Nu sok jarakat tempo nyungsam teu usah. Waduh teh. Jadi diukurna teh ku eta, ku kekayaan, ku kajembaran manehna. Salat beda salat kene, ari salat mah salat kan anu mun hijab ikhlasna. Kisah lamun salat teh syuhudul minnah, eta salat bakal ngabahagiakeun urang mah. Jadi sarana kabagjaan mah moal. Salat jalma nu teu dibuka syuhudul minnah ku Allah, siksa di dunia mula, salat teh siksa di Allah. Wah ini siksa balas keheul sina salat di akhirat. Malah hanya tina neraka. Dirina teu dibuka syuhudul minnah. Seperti ke Jakarta tiap jalan geus. Eta teh arek ka Allah tiap jalan. Liwat salat arek balik ka Allah, syuhudul minnah ditutup. Yang sasap, ari sasap bakal ditu jeung nafsu, mata kriya ujube. Sasap eta teh kan di bawah nafsu dina salat teh. Teu kapangi babullahna. Tiap jalan sing kuring rek ka Bandung teu apal jalan. Di pamoyanan ka Kenca, ka Surabaya nepi na di ka Bandung. Kalah ngajauhan Bandung. Jadi tenepi ka Allah, tenepi ka Allah. Di mana tenepi ka Allah hakikatna ngajauhan Allah. Ngajauhan Allah, ngajauhan surgana Allah. Balik ka Allah hakikatna kana surga Allah, ngajauhan Allah balikna kana nerakana Allah. Tuh. Ulah pedah salat kene, pedah budak daek ngaji kene. Ari budak daek ngaji rusdu jeung taufik teu ditamahan ku Allah. Ilmu manamahan ngan budak bener teu nepi teu ditamahan. Wah, cilaka. Ari salat mah ngagetolan ngan makom anger muhadharah teh geus 5 tahun muhadharah we keneh teh kana mukasafah muayana rugi eta teh kan. Ya kuas tadi sekolah geus 3 tahun kelas 1 terus. Lagi teh rugi rugi. Kudu geus ngarti. Oh, ieu teh hijab ti Allah. Tina sabab suul adab. Gitu.
Dinyakeun ngaji teh ada bulan haji kan. Nah, gitu. Jadi merdeka ge yang merdeka teh jasad, aya merdeka na nafsu tina diperbudak, aya merdeka na akal, otak tina diperbudak ku nafsu, aya merdeka na hate tina diperbudak ku nafsu. Namun Allah ngabebaskeun tina penjajah ngan ukur tina jasmaniahna hungkul, penjajah bungkelekan, tapi nafsu ngajajah urang, akal jeung hate ulah wakaato. Eta teh itu ainul mani. Itu dibere bebas dirina teh supaya ngajauhan Allah. Tak mau barokah merdeka supaya barokah. Nah, sajabak merdeka nak salira urang teh nafsu merdeka ke otak merdekakeun tina dikuasai nafsu, hate merdekakeun tina dikuasai nafsu. Lamun nafsu geus ayeuna nguasai otak, tah syahwat jeung hawa teh resep jeung hayang teh kana perkara nu aya di alam dunia ka dieu. Sakuliah alam dunia dipikir resep ku manehna. Sabab otak geus dikuasai ku nafsu, mata teu penting pinter hungkul kudu bener jalma mah. Pinter gar dikuasai ku nafsu otakna. Jadi kemanfaatan tuh. Pinter na urusan pajak. Kalau kak pejet pajak. Itu. Pinter dina ilmu kehutanan kada jadi orang hutan. Nah sebabna otakna teu merdeka tina nafsu. Hatena teu merdeka tina nafsu. Awas bahaya. Bebas tina penjajah anu bungkelekan, lamun can bebas tina nafsu, otak jeung hatena hakikatna can merdeka. Eta sebenarnya. Matak bahasa kolot isi kemerdekaan ku amal soleh, hartina merdeka jasadna, merdeka akalna tina diperbudak ku nafsu, otakna merdeka hatena tina diperbudak ku nafsu. Amal soleh bari ikhlas bahasa sederhana. Ringkaskeun bisa puyeng bahasa model murid sodik guru mursyid kumaha cenah 13 sipatanana olah rea 13 mah hese ringkaskeun we daek ngaji dawam istighfar geus kitu. Murid sodik guru mursyid teh kumaha tingkahna daek ngaji dawam istighfar. Betul istighfar tara ngaji moal salamet moal. Istighfar ge bohong lisanna hungkul lemal apal salahna salat mesti hampura salahna salat lajeng hate mah salah naon aing salat teu apal sia pada terang ngaji teh apa teu apal dosa ibadah ubudiyah dosa abudah dina salat teu apa tapi lamun ngaji makan apal bis kuduna mah salat teh musyahadah tapi aing boro-boro musyahadah moal doro ge teu bisa kakalayangan ulit ka hate teh keur salat apal salah apal kuduna mah kudu khusyuk dina salat kudu musyahadah dina salat tapi kuring teu bisa matak ta salat teh teu ngarasa alus malah ceurik mentah hampura ka Allah Gusti hampura salahna salat abdi teu ta eta teh sabab ngaji nu matak guru geus murid sodik guru mursyid teh nu kumaha nu sok ngaji dawam istighfar cirian eta ngaji getol tara istighfar moal salamet dawam istighfar tara ngaji masalah mah disernakeun kamari ngaos di Garut jawab aya nu naroskeun Kang abdi teh sekian puluh tahun teu salat ayeuna insaf kumaha cenah lamun mun haji we cenah atawa umroh kodo teh dari mah ribu 30 tahun teh atuh umroh da ina kakara eling pan ari ditu mah cenah geuningan khususiatna salat sakali teh 100.000 tuh ke abdi lamun salat lohor teh 100.000 ari balik ti ditu rek aran ngodoannya nya cenah salah masalah hampura jeung masalah ngodoan penting ditekankeun ku hate rek di kodoan mesti ku abdi teh dan nerima salah kaburu maut muga-muga diham kan kudu ngadaguan tamat kodoan bukan aya hadis Rasul itu jalma nu rek neangan ilmu keur memeres ibadahna bari ikhlas niat neangan ilmuna memeng ngalengka sukuna dosana dihampura tuh teu kudu ka Mekah teu kan
Kumaha untuk buka duit, kamu buka duit loh. Tapi lain nyaram kamu kalah inti. Ngan ulah intiman pedah geus salat di ditu, eureun ngodoan. Geus we lohor, ngodoan lohor, asar ngodoan, asar terus di aku ku urang. Mun kaburu maut muga-muga Allah ngam. Gitu kan aya. Mau haji, mau haji. Atau mau haji kan aya janji Allah. Berarti teu katutupan mau haji. Man hajjalillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Sajalma nu haji karena Allah, dosa nu anggeus jeung nu acan dihampura ku Allah tuh mah. Mau lah boga angkuhan, geus katutupan geus mau haji. Can boga majur mau haji lagi. Tapi mau haji masa jalan deui. Teu boga duit keur mau haji. Aya nu sareja mau haji di urang. Rek tobat sih sok, naon sih? Pan aya dina hadis Rasul oke, nu salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah sarua. Tuluy we manehna teh itikaf di masjid teh kembali. Kayak geus waktu geus panon poe rada naek, sudah salat 2 rakaat mulang we ka imahna. Ganyaranana sarua jeung munggah haji jeung umroh. Itu salat subuh gak bisa ketutup ya. Mutak wah susah pada Allah maka lu penting orang ayeuna tobat sing apal ilmuna itu maka kudu ngaos. Da istighfar ge lain paya astagfirullahaladzim kan. Aya rumus da istighfar ge istighfar anu usul. Astagfirullahaladzim lisana hatena tajalli waktu istighfar. Ka Allah nu dipentahan hampura. Nah, geus katutup teu kudu ngadaguan muga haji. Mantan memeh ngaji ge geus dihampura dosana. Ulah jauh teh enggak mikir deui sih. Pan sakapung mengaji lamun keur nerangkeun musyahadah nepi ka ayana, urang sok bingung liat. Aing salat kudu musyahadah, walah jauh teh neh aing teh. Tong mikiran jauh, Kang. Nu pinter salamat. Asal jadi guru mursyid. Nu pinter ge teu jadi guru mursyid moal salamat, kabalingar pinter lah. Nu bodoh salamat syarat jadi murid sodik. Tak eta kalogatan murid sodik hese cirina 13 lila teuing diringkaskeun museum kuring gentol ngaji bari jeung dawam sakitu lah. Cenah nya sok istighfar artina di mana urang ngarasa salah geuwat menta paham. Gitu kan. Teu kudu ripuh-ripuh. Can musyahadah, kaburu maut, osok istighfar, osok. Muga-muga mahjubna di istighfar gua dimampura ku Allah. Asup ka surga, lain peda hebat salatna. Goreng salatna ge, boro-boro muayana, boro-boro musyahadah. Muadoro gitu bisa ngan sok istighfar, minta panghampura ka Allah. Cek Allah, sup ke surga kami. Lain peda soal salatna teh, peda uing ngahampura kana salahna salat anjeun tuh. Nah, saya jangan berdoa istighfar sing mustajab. Lu kumaha kan istighfar mustajab? Istighfar hatena bari tajalli ka Allah. Masa gitu. Mata kekuatan umat Islam teh tajalli ka Allah. Non muslim paham rek ruksak Islam moal nyaram salat walah dicaram salatna moal Islam walah merangan kawing beak kaima wampuh ieu teh. Islam itu dikencet teh beda jeung wijen bijil seun bijil naon bijil minyak umat Islam mah seuneu nu bijil mentak dicaram salat alah masyaan ka aing maafuan naon sababna umat Islam jadi hebat aya rohani nu balik ka matak cek Yahudi rek nguruskan umat Islam mah gampang hatena ulah nyahoan Allah salat mah keun sing hideung tarang ge naon ngan ulah sina nyahoan Allah dan hebat nama nyahoan Allah tak eta menjadi kekuatan alam. Ari umat Islam geus teu nyerah Allah mah geus ta'alluq hatena ka Allah. Salat mah. Lu salat 1000 urang di Masjidil Haram lain di masjid di BRI lain. Di Masjidil Haram dilengkahan ku iblis kabeh. Teu sieun aing cek iblis. Kan salat nyaho mahjub kabeh ieu. Lu salat. Urang sok masang ayat kursi di bumi. Wah, dipasang subhanallah setan sieun malah make kaligrafi mulina ge 3 juta. Make lampu di hurungan subhanallah setan sieun. Sieun mah. Sieun lamun nulisna usul ka Allah.
Ari nulis nantara salat-salat acan kalah nyarumput setan didinya. Teu sieun aing nya bungkeleutna Quran loba di masjid aing sieun. Setan di masjid aya, ya. Sok milulin ke masjid. Eta keur salat sok ngalaun teh di bawah setan eta sebenarnya. Ka masjid milu di masjid Quran loba. Ulah ayat kursi, Quran itu na di imah, di sieun ayat Quran mah bungkeleutna. Terus sieun ieu kunaon? Ta ku ta'alluqna hate ka Allah jalma nu maca Quran. Ta'alluq ka Allah mah maca Quran ge kalah nyalumput dina taun urang. Setan lagi. Astagfirullahaladzim. Dinyakeun ngajina ya. Ngaji mama usan mahayo di perpeti bareto. Salat di ganjar balik asa alus. Kuduna balik ngaji mah ceurik, kuduna teh alus dah bener. Yang balik ngaji asa alus kalau timbul sifat piroana. Balik ngaji mah ceurik, ungut-ungutan di imah sorangan balas ka harti heueuh cenah. Aing teh bisa bener salah geuning kitu. Kepanggih budak kunaon Pak ceurik, geus ka harti aing hirup bener. Balas ngarti hirup nu bener tapi can bisa bener. Sebab Allah can mere rusdu taufik jeung hidayah aku. Cugan salat payah salat. Aos pada ngaos ae. Tak gitu Pak. Syu'ul adab sarta Allah, sarta guru. Ari suruh adab sarta guru mah teu narima di petunjuk guru. Cak kiridan maneh 3.000. Lah sabaraha teuing. 2.000 we aing. Mah sorangan. Teu narima petunjuk guru. Nah, mantak aya dina ciri 13. Dina sifatan murid sodik teh. Murid sodik mah mun diparentah ku guru tara tawakuf. Persuan ka hati, rek arti rek teu maju terus diparentah. Bah gitu. Lamun teu ngarti aing nu bodoh, guru balas pinter. Ah gitu lamun kieu guru nitah. Nah, guru teh nitah kitu kan. Moal bagjan gitu. Eta teh naon? Nentang tarku khamiri qalbihi ala suyuhihim. Nah, eta husnul adabna si murid. Jadi lamun aya khamiru qalbihi nyuri ka hatena kana perintah guru, ieu sieun salah. Eta ciri teu percaya kana benerna guru. Moal bagja murid itu gitu. Lain ke murid sodik. Lamun mah abadinas kumaha sarta manusia, sarta sesama manusia, lain guru ya mah, batur sesama ya mah. Ari batur sesama pada manusia manaon? Itu. Eta mah tarku ihanatil ghair. Husnul adab nanti. Ulah sok ngahinakeun batur. Pada urang sok salat batur tara alus aing batur. Teh suul adab. Kepada manusia ulah jangan gituan. Ulah. Sok ayalin pekertegna teh urang rek ka masjid aya batur keur ulin. Tak kolot-kolot ulin mun salat pas aing ka masjid cenah. Eta teh ngahinakeun batur. Suul adab ka batur teh. Boro-boro orang waliullah Imam Junaid ahli wusul ka Allah. Urang geus buku ahli mahjub. Boro-boro boga barokah, yang ngaku-ngaku boga barokah, ari hate mahjub barokah di mana? Imam Junaid aya jalma bara main. Kitu ban. Ceuk mari terus diterangkeun. Ceuk hatena lain dibahasakeun lain. Eta jalma euy padahal mah jag-jag katempona teh. Lamun ulah barang penta atuh cenah buburu atuh meureun leuwih alus. Oh, eta teh nyangka goreng ka saha? Ka batur ngahinakeun batur. Jadi anggap salah batur teh ceuk manehna. Padahal Imam Junaid teh apal bahwa awak teh jiga cager teh awak lintu anu gering, Bang. Inggu di leumpang. Aya. Itu teh apal urang mah kana sahakikatna jalma eta nu sabenerna. Pano riputing teh wiridan teh berat. Biasana sok musyahadah paling saeutik ke muayana ieu mah wirid poek. Aduh aing boga dosa naon ieu teh. Pada ari teh dibuka mah sing waliullah ge teh apaleun anger. Rusak pesare keur sare teh ngimpi.
Aya jamal mawa daging nu pakir teh tadi nu barang penta. Junet, dahar tak kumaneh. Daging jelema teh teh. Astagfirullahaladzim, berat hudang aing jauh cenah. Kamari nyebutkeun bahasa kitu tadinya. Kalau yang di teangan jalma nu bara main kamari. Sorong teh papanggih. Kujang tuluykeun cenah bara main teh. Kamari geus nyangka goreng teh. Tuluykeun jang bara main teh. Kok ada model lain jalma biasa, kumaha? Lah, moal can moal dituluykeun. Si orang keur nguji keikhlasan hatena Imam Junaid. Katawaduanana diuji waliullah. Ari keur dipaparin teu terang mah ngare waliullah ge, Pak. Nontak makom waliullah masih kene bisa digelokeun maut kufur, bisa seperti Bal'am, Pak. Bal'am ge ngajina pinter kene, santrina 14.000 kene, wadah mangsina ngadua ijabah kene. Padahal anu kamari mah karoma aya mengisi sidrot geus dicabut sifat kawalianana ngan teu karasa kumanana. Bikeun ka anjing, ari anjing nungguan pemuda nu mung dosa, ari Bal'am waliullah kalah ngadukung nu dosa, nya dicabut walina bikeun ka anjing, anjing ka surga, wali ka neraka. So. Mata aya we keterangan. Lamun ngabela salah jadi sabab nu gede maut suul khotimah. Awas. Boro-boro dibatur di diri sorangan salah tong dibela. Batur nyebut salah ka urang, ngoyok ka urang, aya bener ka aku ku urang, aku we. Heeh ceuk aing ge awak aing teu alus ieu lah. Sok terus poyakan, ajakan batur malah mah. Sugan we aing jadi bener. Ieu mah kalah dibela. Naon sia ka aing nyebut kitu, sia ge osok. Jadi ka batur eta mangabela salah, eta jadi sabab suul khoti goreng panungtungan mautna. Orang panghayang-hayangna husnul khotimah. Wong kuliah daerah mahjub ji karek pakarlak mamusahadah urang teh. Disebutna husnul khotimah matak teu ayeuna sugan geus kolot, geus kolot teu sugan geus gering can musaharah keneh sugan kerlak maut tah di dinya. Lamun di dinya henteu geus lepas. Teu kabagean berarti urang. Aduh cilaka, naudzubillahi min. Ya salah. Tong bingung lah. Anu can paham ilmu ulah bingung sing getol ngaos sing dawam istighfar. Nu dawam istighfar masuk Rasul man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urang ringkeskeun bahasa anu sederhana ngarah tereh ka harti. Tukang dawam istighfarna mun seuseut rezeki taralila. Osok papangi jeung seuseut, osok ngan taralila. Susut terus. Dawamkeun istighfar. Nu dawam istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja. Di mana aya karupekan, aya kasulitan, aya jalan keluar, ada solusi. Aya we aing keur teu boga duit, rek ngaji, geus nalangsah teh leumpang we torojol babaturan milukang jeung wing. Alah kana mobil coba alus mobilna anyar keneh. Ari di jalan eueuh heula dahar dibere dong. Pas geus teh ngaji mere duit ya ongkos keur balik cenah hingga waduh. Osok kitu tara, tah eta biasa lah yahtasib beta. Mikir. Jalma anu mudawamah istighfar, matak tadi sira mudawamah istighfar, tiap dosa istighfar, asal sadar diri membuat dosa, buru-buru istighfar. Aduh, aing nyarekan pamajikan tadi isuk-isuk. Ingat jam 8, menta paham? Pura wading kegon aing kewe murid era keneh. Eta mah masih keneh dipimpin ku nafsu. Ulah era bae dihinakeun ge daripada ayeuna hina jeung Allah, mending keneh menta dihampura begitu sadar hamba tadi tas nyareka. Wah, itu kudu. Begitu sadar orang migawe dosa istighfar. Sing tajalli istighfarna ka Allah. Anu disebut taubatan nasuha teh aya syaratna Allah ya udah. Terus ayeuna cenah kudu nalangsa anadama malah hese teuing. Tobat bari tajalli geus tereh mah kitu. Teu bisa tajallina taroki jeung suluh. Naon taroki jeung suluh? Mujahadatun nafsi nu tadi era teuing. Aing tadi tas nyarekan jam 7 inget jam 8 dosa. Men tadi hampura harita buru-buru. Ulah ngaraguan lohor. Mending mun umur lebih ka lohor. Ini ta jalan katubruk beca tadi can minta dihampura cilaka mah.
sama cuul khotimah naon sabda adan buhir manu rezeki dosa teh halang rezeki. Mata kan jalma anu dawam istighfar mah nu kahiji mun aya karupekan taralila geus kitu logatna malah mun aya kabingung taralila pa gitu urusan rezeki sanajan teu boga usaha jembar cukup rezekina datangna lobana mau boga usaha mah teu ka itu walah aing sugan sok aya lain urang behe sulayah tasib kamari teh imah boga hiji aing geus 2 tahun boga 5 ayeuna euy teu sangka ieu teh behe sulayah tasib teu nyangka gedena teu nyangka datang nah buka ieu istighfar ya so mata geus lah tong mikiran musyahadah jauh sing getol ngaji dawam ari urutan ieu kan getol ngaji berusaha ngamalkeun ilmu sing ikhlas mun nyaho salah tah itu panjang nama ieu mengerah ringkes getol ngaji dawam istighfar ka surga mah ka surga sing bodoh ge tuh apa diri sing didawuhkeun ku Rasul an-nasu kismani al-alimu wal muta'allimu. Ari hadis mah sebagai lambang makna tadomunna dina eta hadis cek Rasul manusia nu bakal salamet 2 golongan hiji nu pinter jadi guru mursyid kedua nu bodoh jadi murid sodik. Orang kali pernahkeun sih jadi murid sodik bodoh ge salamet cek Rasul wa ghairuhuma hamajun salian ti eta mah ahlul fitnah hamajun ulah dilogatan teangan ada komus ka ditu nalangsa nyeri hate geus ahlul fitnah eta bahasa anu sederhana mah jalma sok katutup ku perkara anu dipasikeun ku Allah loba ting duit mau ngaji sabab resep ngurus itu duit atawa sebalikna balas teu boga duit mau ngaji deui kunaon ka teu ngaji teu boga ongkos aing salat ge mung kagok lah betul karena rese cenah hirup teh kabitna ku pakir ka tutup ka Allah rek balik teh ku beungar katutup ku bodoh katutup ku pinter katutup ku pinter lain jadi guru mursyid pinter kalah ka ngabobodoh anu bodoh pinter kabalingar teh jadi guru mursyid ngomersilkeun ilmuna kalah ka. Jadi sanajan pinter teh jadi guru mursyid hamajun nu bodoh teh kaji hamajun gitu. Ngaji osok antara istighfar hamajun istighfar tapi terang ngaji hamajun kene guru bareng baik ngaji berusaha amal tuluy mun sadar salah istighfar salamat kalau teu mikiran musadah kan kudu Allah taala geus ngajanjikeun jadi santri menang syafaat ti guru anjeun matak ningali kana khususiat ahli ma'rifat tingali dari rohani mah teu maot sabenerna mah guru mah boro-boro hidup keneh geus maot ge nulungan keneh ka santrina nu di dunya komo hidup keneh mah guruna santrina maot rohanina nepi kitu ka barca nepi diurukan ku manehna aduh murid aing maot je tuluy tajalli ka Allah taala tuluy ayeuna manehna ngaduakeun ka jalma nu maot ditanya man rabbuka teh dah hadir ka ditu teh kapanggih ku malaikat. Ya Pak, kainget teh rohani itu teh. Matak batur mah inget di Cilawu, aya di Cilawu, inget di Arab, aya di Arab gitu. Di dieu aya, di ditu aya, aya 7 cenah geuningan. Rohani teh menjelma saking hebatna batur mah kan. Inget kalau maut geus kabarja, aya kabarja kan itu. Man rabbuka jawab ku maneh Allahu Rabbi. Tangah malaikat, woi guruna mah patahan. Teu kaaci ditanya. Terus teh hayangeun nya deui ka ditu malaikat. Oh ditanya ku guruna di patahan mah oh teu kajawab kumaha tuh. Ta eta untungna boga guru mursyid teh. Ari guruna teu bisa ngajawab mah santrina kumaha. Mutak teangan guru mursyid. Bodoh ge asal jadi muridna salamat geus nepi ka ditu. Aya jalma nu maot bodoh hudang ti kubur geus jadi jalma pinter. Waduh hebat wana. Diurukan kunaon? Ku guruna. Mata kapanggih ku ali-ali marifatna ing apal kana sekian guru anu bisa berbuat seperti nu hirup padahal geus maot guru. Ngan moal kahartieun ku jalma lain ahli kisah pambahas kitu teh. Disangkana teh mitos eta teh. Mah ngarti kana bab muka sapah sababna. Tah gitu betul matak di mana jalma tukang ngaji maot. Allah ngadatangkeun 2 malaikat. Eta 2 malaikat teh sabenerna mah hiji rohani Kangjeng Rasul, kadua rohani guru mursyid.
Nah sabna ilmu na guru mursyid mah warisan Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Datang kali ngawurukan eta jalma anu maot gitu kan lah. Itu. Namun aya teu percaya sina maot teh ngajaran. Manulah coba-coba maot ngajaran para bisa balik deui. Geus maot mah kahartieun. Anu ngaos kitab-kitab Jamul Mughni anu geus maot karasaeun bener jeung salahna. Bener aing. Man pedak teh bisa dihudangkeun, mun bisa mah dihudangkeun. Sok ngobrol maneh. Man teu bisa dihudangkeun, tak kurang. Geus yakin kana benerna ilmu makrifat. Maka kekuatan anu aya di diri urang teh naon? Makrifat ka Allah. Mata aya nu laroskeun ka simpul. Kang, kunaon urang teh kudu hidmah kanu jadi ilmu. Aya naon di indung teh cenah teh kan sarua jelema kuas urang indung oge. Aya naon cing? Aya makrifat ka Allah. Anak kajeun kiai jumur disebutna ka indung mah sujud jeung paribasana cium tangan ngahormat. Cap darah nu ngalir teh darah indung ieu teh makrifat nu aya teh ti indung liwat Allah. Kanya Allah ngaliwatan indungna dibikeun makrifantna ka manehna. Peteangan doa ulama-ulama jumhur sadunya kumpulkeun indung teu ridho moal mustajab doa kiai kabeh oge. Mata aya bahasa ari surga teh di bawah telapak kaki ibu. Kumaha cenah Kang lamun teu makrifat aya khususiatna? Oh, ari teu makrifat mah. Mentak sok aya indung ni tangga garong ka budak nya teu makrifat teh indungna mah. Itu aya barokahna, aya khususiat seperti tadi malah aya. Sabarna mah sing lain indung ge seperti ti guru nu marifat mah mati ku silungna gitu. Da kekuatan batin mah kekuatan ma'rifatullah. Berkah ilmu jalma saukuran ma'rifatna ka Allah. Berkah ilmu jalma. Nu matak sim kuring keur ngaos di santri. Awas santri ulah nu jagoan. Pedah geus bisa johar maknun ngaji jurumiyah siap mu. Ngaji terus, lain masalah labdiahna eta kitab, tapi berkahna ti guru hayang nambahan. 3 kali ngaji, 3 lipat barokah. 50 kali ngaji, 50 lipat barokah. Kan biasana mah aing geus apah lu kitu lah, oream ngaji deui. Berkahna jang penting. Syarat kalama opat untuk ke 10 kali jadi 10 syarat kalama moal. Syarat kalama opat anggar ngaji jurumiyah ka mana-mana sing di Amerika ge opat. Tapi berkah nu nambahan. Guru nyaritakeun syarat kalam ka hiji berkah datang. Ngadeg ngabahas di syarat kalam berkah datang. Mata aya ilmu santri anu mati pas orai hejo. Nya orai hejo mati lin tatuna leutik jengker jelema teh. Kubedog mah doang ge, rampung sukuna ge, hirup teh leumpang geus. Da teu aya peurahan ta eta. Mantak sok aya ilmu boro-boro loba saeutik, boro-boro saeutik loba ge teu matak jadi bener dirina komo menerkeun batur. Eta teh lain ilmu nu kurang barokahna anu kurang kan. Ilmu mangaguludu, alpiang melotok, jar maknun katalar kabeh. Ngan berkahan. Jadi tungtungan mah cangkorang bongka. Ori pesak melungan 100-an. 100 parakan. Jadi kurang nilai. Rek meuli sabaraha butut ge teh mahi. Beda jeung ATM. 2 miliar mobil ge teu kabeuli waduh. Iya mah bismillah deh, bismillah. Bismillah ke batur mah jadi dandanan, matak bener. Nu ngucapkeun bismillah matak bener. Tak bismillah ge aya bismillah abidin, aya bismillah muridin, aya bismillah salikin, aya bismillah wasilin, aya bismillah arifin. Naos sadena bismillahirrahmanirrahim. Salua lapat bismillahna, makomna jeung kabarokahna beda-beda amr. Tergantung makom jalma nu ngucapkeun bismillah, tergantung kamarifatanna ka Allah. Ukuran barokah mah di dinya. Mata kain 2 kali geus jadi bener dirina. Subhanallah, subhanallah. Jadi bener, doraka jadi mu. Ya mesti 3 tahun subhanallah karah rampus keneh kana dosa. Teu mungkung kumaha berkahna. Hartos. Da ngos jamil mukti teh putar-putar kan.
Mentak unggal ngawas sim kuring sok nanyakeun hanca. Wayahna sabab sabulan teh 15 hanca nurutin unggul pangosan hikam. Jeung jam ngomukni Tasik, Garut, Ciamis engke sim kuring Cianjur termasuk Cianjur 15 pangaosan. Jadi 2 poe sakali dijil di pesantren. Santri milu di imah tadi ngaji, ngaji deui. Naon sabda? Barokah. Nah, nu penting. Bismillahna eta keneh. Hikamna eta keneh, jamil muklina eta keneh ngan berkah. Di Garut kamari geus usul. Pang ngaji deui di Leles Lebak. Ulah cenah karunya akang capil di Jumaah di ditu. Ngaos di Garut pada asar, pada isya cenah ge. Itu. Cenah ka dieu we tuh. Oh, ari uing sorangan, tapi rakyat mah kan teu kabagean cenah. Nya poe dibawa kabeh ka dieu cenah aja. Mau saya ngaji, sok teu naon ngaji. Ngan ulah beda di waktu, ke asar di dieu, ke pada duhur, pada isya di ditu ngajina. Sok teu naon ngaji mah, moal mulur kita ngaji mah we ngisi. Atur gitu mah Kang, tos di dieu mari deui kalau pake ngaji. Oh, sok teu naon. Naonana? Berkah, nah anu penting mah. Lain masalah geus bisa atau anu teu bisa kan. Bismillah yo rek dibahas ku ajengan. Ngadengikeun deui bismillah kamari, bismillah ayeuna. Tuh, berkah anu namahan sabaraha lipat. Jadi urang teh ngaistimewakeun naon? Kualitas ilmu, kaberkahan ilmu, lain dohirul mawjudatna ilmu. Boro-boro loba saeutik ge sing ageng barokahna. Ageng barokah mah boro-boro pinter ngajina teu pati bisa ge jadi jalma bener. Mata di pesantren man sabata nabata boro-boro ngaji sare ge jadi jalma bener man di pesantren. Tah kitu naon berkahna sebenarnya mah Kang kengi. Bisa nerangkeun marifat teu bisa. Tapi ari berangan nafsu mah kuat. Tah eta sebenarnya mah. Jadi sifatan Nabi sifatan Rasul. Tadi sifatan Rasul mah manehna bisa amal bari jeung bisa nerangkeun. Ari sifatan Nabi mah sadirieun we. Daukiyah dina makrifat ngan teu bisa nerangkeun makrifat. Daukiyah dina muhadharah ngan teu bisa nerangkeun muhadharah. Aya nu kitu? Aya kan. Nu penting mah daukiyah dan nu bisa nerangkeun ge teu daukiyah mah rugi. Ari merekna merek di Samsu, ari eusina sukun. Gitu. Nu dicaritakeun ma'rifatullah padahal hate maju. Wah, nipu jalma engke kan. Itu bahaya. Naudzubillahi min. Tah gitu pokona mah. Mata geus ayeuna mah ulang hukuman. Pegat pitulung Allah. Kunaon? Ku datangna balukar goreng. Ulah. Sabab ku teu ditambahan ge rusdu taufik jeung hidayah tina sabab gawe urang eta ge geus termasuk pegat pertulungan Allah. Ari waktu namahan paparin teu namahan eta termasuk mabdaul hijab mimiti cilaka tidinya. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam.